Waduh, buka. Ya. Budak digodog dulu duh. Biasa nama di lemur aing teh sok ngagodog hulu domba. Pan ai balik na beus dina juru panggung teh sok aya hulu domba. Sok digotong. Kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa. Kang Tardi nu sok kitu teh. Aduh, kasih bujang teh nya. Kasih bujang teh mana colocok abah. Siga. Colocok abah. Iya. Nya geuning ieu aya. Sia nyonya titit. Nanaon sia nagawi colocok abah. Bang. Aduh. Kitik. Asa cucuk kitik. Ketek. Aya ku lucu ieu budak. Aing teh hayang boga turunan teh model kieu ieu uluh nyaan Kasep Jalu. Seungit kieu ieu budak. Jor atuh indungna. Pantesnya teh Supraba teh geus boga anak. Pantesnya teh meureunna tah lamun bogo cenah meureun ka indungna tah anak aing pikanya kitu meureun nya. Heuh meureun. Aduh, ai hidup teh saha ngaran teh? Jabang Tutuka. Jabang Tutuka. Ari ibuna saha? Ibuna teh Kangjeng Ibu. Tanya ngaran indung gurunya. Aduh, dupi tuang rama. Bapak Tutuka teh Cinang. Nang mana ieu teh? Ulang Papak Selang. Oh, si Bima urangnya maksudnya mah. Tobat. Oh, anu sok unyam-inyem. Aduh, pena stiker sayang tumampara. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Ieu Jabang Tutuka ditangeuy ku dua dampal leungeunna ieu naga persona dialak ilik da puguh lucu. Nanging barang saket ieu Jabang Tutuka gila ningali buburi leunganna panonna ieu naga persona. Lajeng sakaligus ditajong. Atuh naga persona ngajuralit ngaburi nyai maklum panon anu ditajong. Waduh, deueuh teuing Kasep. Aduh, mata aing sabelang ngaburi nyai. Kurang ajar sia bebenyit edan. Kabida sia aing teh nyaah. Kurang ajar. Oh yo eleh sia lain eleh goblok. Sia pena stiker sayang tumampara. Ieu Jabang Tutuka ditewak lajeng dicetrok dugi ka mungsrat getihna. Atuh para dewa anu ningali di awang-awang cing jararicing karocea komo Arjuna mah dugi ka ngalepek. Ditangeuy ku Semar Badranaya disanga. Kitu kaayaanana kajadian disaluareun lawang salamatan. Wala, kawat, ampun, wala. Aduh, Patih, jeng mata aing pangubarankeun deui ieu. Mat, kunaon Gusti, kunaon. Waduh, silakan deui budak teh julungan. Saprapternepun ieu Batara Bayu kengeng pancen Tirsin Narada. Nyaeta ieu murang kalih disedot ku Tanaga Bayu, Tanaga Batin hingga kumelayang digegana wiyati nyaeta maksad dicanak kapayunan hiang Otipati Jagata.
Bapak. Masing pati tumakaning perlayat tuba. Sadayana daya anu tegempeur kaayaan sawarga maniloka widadari pating jarit para dewa pating karosea. Utamina mah pawurku ancaman Bima upami ieu jabanga tutuka temulih deui ka pringgandana yakin Bima bakal ngamuk. Jadi katurung katutuh kaayaan sawarga maniloka kitu kapawura sadaya. Atuh panustrunganana diayakeun gempungan sadayana para juata marasanga juata parlemanten Bayarwaya nyaeta di Bale Marcukonda. Kaputusan Hyang Otipati Jagatnata ieu murang kalih teh kedah dilebetkeun kana citakan jelema lajeng dicampuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina. Kitu kaayaanana para dewa sadayana nyakseni kana ieu kajadian atuh Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus ieu Yamadipati wireh ieu murang kalih kedah dikeum digodog dina kawah Candra. Yamadipati salah sawios dewa anu ngajagi kawah Candra di muka. Dabongan atuh ieu teh sawatara tina kasalahan. Tapi tina kasalahan ieu teh mudah-mudahan we sing jadi hikmah. Sing jadi ilmu sagala rupa oge. Sing jadi peurah. Hei para dewa sadayana, hengge. Ieu citakan rek dibuka kalayan ieu murang kalih rek diabuskeun kana ieu citakan menta supaya dibantos nyanak besi persani wajah perak timah sareng sajabina. Urang gencet, urang gemleng dina kawah Candra di muka. Hengge. Panasan. Iya. Seunana leuwih panasan. Hengge. Atuh kaayaan kawah Candra di muka. Nimulkeun sora anu luar biasa cing gelolotrokna. Yamadipati, hengge. Yamadipati, ulan. Kumaha? Rengse, kantun muka. Ke atuh da panas kene. Alah. Tiis.
tiis. Alah. Waduh, buka. Ya. Budak digodog dulu duh. Biasa nama di lemur aing teh sok ngagodog hulu domba. Pan ai balik nabuh teh dina juru panggung teh sok aya hulu domba. Sok digotong. Kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa. Kang Tardi nu sok kitu teh. Pintar-pintar. Ai geus asak tah cenah nu leungit teh. Kitu ai Kang Tardi. Ulah sok amak-amakan wae cenah sia.